Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murang kalih anu nuju ngalaksanakeun PJJ pembelajaran jarak jauh anu ayeuna bade dipedar ku Bapa nyaeta materi wawancara sateacana hideuk dengan regepkeun pahami sareng upami aya nu penting mangga dicatat materina. Nah, nu kahiji dina slide kahiji pedaran wawancara. Wawancara teh dina bahasa Inggris sok disebutna interview. Interview teh asal tina kecap inter nu artina lolongkrang. Lolongkrang teh itu kekosongan. Jeung piu artina paniten, panempo, penglihatan. Jadi bisa ditarik kesimpulan wawancara teh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua orang atawa leuwih secara langsung antara nu ngawawancara atau disebutna interviewer jeung nu diwawancara narasumber atau jujur atau responden. Nah eta dina wawancara. Dina widang jurnalistik kagiatan wawancara teh penting keur salah seorang jurnalis atawa wartawan keur nyangking atawa maluruh informasi keur nulis warta. Nah eta kagiatan wartawan lamun wawancara teh penting pisan. Emang eta pagaweanna, pekerjaannya dia tiap hari mencari informasi keur ditulis. Beda jeung wartawan anu ngahaja ngawawancara narasumber pikeun bahan warta. Ari dina kagiatan jumpa pers, pernah tahu kan jumpa pers atau konferensi pers? Mah biasana wawancara teh lantaran kahayang narasumber. Nah kalau jumpa pers atau konferensi pers mah narasumber yang mengumpulkan orang untuk mendengarkan dia memberi informasi. Nah beda deui lamun dina kagiatan panalungtikan atau penelitian. Wawancara teh dilaksanakeun pikeun tujuan maluruh atawa neangan data keur bahan panalungtikan. Nah salajengna naon di dinya tujuan wawancara? Nah tujuan wawancara numutkeun sawatara ahli komunikasi aya 4. Nu kahiji mastikeun bener henteuna kajadian. Jadi dia meyakinkan benar enggak kejadian ini terjadi di kampung itu atau sok disebut oge aktualitas fakta. Jadi sesuai dengan fakta yang terjadi. Nu kadua nyangking pamadegan resmi ti narasumber. Jadi mendapatkan pamadegan atau pemikiran atau data resmi ti narasumberna. Nu katilu ngaguar pamanggi ahli, menemukan pendapat para ahli. Nu kaopat konfirmasi keur perbandingan data. Jadi konfirmasi buat perbandingan data yang sebelumnya sudah ditemukan. Nah, hidup lamun keur ngawawancara, nah kudu inget hal-hal anu kudu diperhatikan atau diestokeun dina wawancara. Nu kahiji muguhkeun informasi naon anu rek dikumpulkeun. Jadi harus jelas ya sebelumnya. Jadi apa data yang akan dikumpulkan oleh kamu, informasi apa yang mau didapatkan dari narasumber. Nu kadua nangtukeun saha nu rek diwawancara. Jelas samemehna sebelumnya kita harus tahu siapa narasumber yang pas dengan informasi yang kita inginkan. Nu katilu nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara. Kalian membuat jadwal dulu atau janji kepada narasumber kapan akan dilaksanakan dan di mana akan diwawancaranya. Nu kaopat ingat dina wawancara hidup kudu nyusun angket wawancara, soal-soal anu rek ditaroskeun, daftar pananya atau pertanyaan. Nah ingat dina wawancara aya nu disebut prinsip 5W ditambah 1H, hiji H atau SWIH. Biar hidup gampang SWIH disingkatna. Naon anu SWIH teh? Nu kahiji what, naon. Nu kadua where, di mana.
Nu katilu wai kunaon. Nu kaopat hu saha. Nu kalima wai kunaon. Terus aya how kumaha. Nah dina derna ngawawancara hade nama ngagunakeun bahasa Sunda anu merenah. Nah dina wawancara hidup harus menggunakan bahasa Sunda yang sopan, yang enak didengar. Terus nyatetkeun informasi penting. Jadi hidup dina wawancara teh harus informasi nu penting dicatat. Nu penting-penting bakal lebih hade upami. Nah lebih jelasnya supaya hidup tidak ketinggalan informasi atau datanya, lebih baik kamu persiapkan untuk alat merekam, untuk alat memoto, atau ada orang yang mensyutingnya. Nah itu dina wawancara. Nah sawatara tata krama. Nah hidup ingat lamun dina tata krama harus ingat tata krama wawancara. Dina wawancara teh tata kramana. Nu kahiji nu ngawawancara kudu netral. Non artina netral teu meunang nyawad kana pamanggih narasumber. Jadi kamu tidak boleh menyangkal atau mengkritik kata-kata dari narasumber. Nu ngawawancara mah pancena oge ngan saukur nyatet. Ingat, hidup lamun ngawawancara tugasna teh cuma mencatat dan merekam dan mendokumentasikan hasil wawancara, bukan mengkritik narasumber. Nu kadua kudu sopan, jelas hidup kudu sopan. Artina dina prungna ngawawancara kudu nembongkeun kasomehan, wajah yang bagus, rengkat tingkah pola kamu yang sopan, menggunakan bahasa nata krama, berbicara Sunda yang luyu, dan tata krama yang benar. Terus wanda wawancara. Nah jenis-jenis wawancara di dia Bapak aya 3. Nu kahiji aya wawancara mandiri. Wawancara mandiri teh sok disebut oge wawancara individual. Hartina saurang pewawancara ngayakeun wawancara mandiri. Biasana dilaksanakeun seorang wartawan keur maluruh narasumber, keur nulis hiji wartawan. Jadi satu orang wartawan ya, atau kamu satu orang yang mewawancara untuk meminta data informasi ke narasumber untuk menjadikan berita. Nu kadua aya wawancara kelompok. Biasana jumlah pawawancarana lobaan. Narasumber mah biasana saurang atau lobaan. Upami wae sababaraha urang wartawan ti sawatara media ngawawancara grup band. Contoh di dinya aya keur kasus narkoba. Nah artisna datang wartawan loba kadinya hayang minta informasi data nu bener henteu manehna ngagunakeun narkoba. Nah wawancara ngagurumum ngumpul hiji artis eta disebut wawancara kelompok. Nu katilu wawancara konferensi, kagiatan wawancara anu ngalibatkeun sawatara narasumber. Upami wae di acara talk show ya, tahu kan di televisi sekarang banyak acara talk show, di TV atau kegiatan diskusi publik. Wawancara kelompok baik bisa dilaksanakan bos secara langsung, bos tidak langsung atau telekonferensi. Nah wawancara konferensi. Nah dumasar karena sifatna wawancara teh dibedakeun jadi 2 rupa. Nu kahiji wawancara kauger sok disebut oge wawancara tertutup. Hartina pewawancara kudu bisa nyekel Rusia rupaning informasi tina hasil wawancara. Tim mimiti identitas narasumber tug nepi ka perkara anu ditebikeun ku narasumber. Nah di dieu hidup lamun wawancara kauger, hidup ulah mere data ka tempat lain. Hidup kudu bisa
merahasiakan saha orang narasumberna, perkaranya apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kalian harus bisa menyembunyikan. Biasanya pewawancara geus nyayagikeun angket, daftar pertanyaan jeung jawaban anu geus disiapkeun. Narasumber mah pancena ngeusian jeung milih jawaban. Jadi begini, kalian contoh, apakah Bapak terpilih menjadi DPR ini benar-benar untuk rakyat, ya atau tidak? Jadi dia cuma tinggal jawab ya. Kunaon Bapak hoyong jadi DPR? Ingin memajukan masyarakat atau untuk kekayaan sendiri, untuk memajukan masyarakat. Jadi dia cuma tinggal menceklis. Itu wawancara ka Uber. Nu kadua, wawancara bebas. Eta kegiatan wawancara anu pananyana teu dirumuskeun heula pewawancara. Jadi tidak ada membuat pertanyaan dulu, tidak dirumuskan 5W1 hanya dulu. Langsung ujug-ujug tiba-tiba. Dina derna wawancara biasa nama pewawancara ngadadak asongkeun ka narasumber, diluyukeun jeung situasi katut kondisi. Ingat, hidup juga walaupun wawancara bebas, ingat lihat situasi dan waktu kegiatan wawancara lumangsung. Narasumber oge biasa nama mere jawaban anu ngadadak. Jadi narasumber juga asal bicara ya, tapi sesuai data asal bicaranya juga. Wawancara bebas sok disebut oge wawancara terbuka. Artinya wawancara tidak terikat, tidak usah merahasiakan identitas narasumber, dan tidak bebas dan pertanyaan juga bebas, tidak terbatas. Itu wawancara bebas. Nah, sakieu pertemuan di Bapak, di pertemuan wawancara salajengna engke diteraskeun, makana teken hilap di subscribe dan terus di komen, like supaya materi wawancara salajengna aya di video hidup. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.